si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, buktosna dina pedaran dongeng Sunda jejer carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 35 deui. Tekaraosnya para mitra sadayana, urang ayeuna geus ninca kana anu 35 deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula, ngarah langkung sumangat sareng pogot ka anu maranco jeung ngabandunganana. Nya kitu deui di share anu saseueur-seueurna nya, nging hilap, di like, di komen. Mamang mah sok resep upami maca komenan ti para mitra sadayana teh. Atuh ieu dongeng cerita Si Getih teh karangan yasana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Ngarah teu nyangkolong ting kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui ieu jejer carita Si Getih bagian anu ka 35 deui. Kumaha ieu jucungna carita? Hayu urang Bandungan sor cikopina betot simbutna pagehan tali kolorna tumpak dungdung des. Tetela tilu jirim anu anyar datang, anu satuluyna mancuh nangtung dihareupeun si bayangan maut. Eta teh Mayang Sakti katut dua salakina, nyatana Aji Garba jeung Jayakasta salaku guru sakaligus pamimpin paguron Sabuk Inten. Kadenge harita Jayakasta nyarita ka pamajikanana nyaeta Nyi Mayang Sakti. Setan ti mana cenah ieu teh Nyai? Murid urang sakabeh hampir palastra nalamru pinanggih jeung ajalna Nyai. Saha cenah ieu teh Nyai? Ceuk Jayakasta bari huntuna kekerot beungeutna ngembang wera. Pasti eta setan anu nyasar ieu mah Kang. Hati-hati ulah sembarangan Kang. Ieu jalma katempona mah jalma nu luhung ku elmuna Kang, bari keranjingan ku setan jeung Kang. Bener Nyai, urang kudu hati-hati Nyai, kudu waspada. Bisi mau aya mau ngamuk gajah mata Nyai, eta jalma jiga anu keur kasurupan. Hei, saha Andika sabenerna? Naha Andika bet nyieun kaributan di ieu patempatan? Ieu kuring tiluan mangrupakeun guru sakaligus pamimpin paguron Sabuk Inten. Ngarasan teu narima ku Andika anu geus ngagunasika jeung anu geus nyiksa ka murid-murid paguron Sabuk Inten. Ceuk Aji Garba anu harita cumarita bari neuteup seukeut ka si bayangan maut dibarengan ku huntu anu kekerot. Kutan ieu teh guru ti murid-murid paguronnya. Mani loba guruna satilu-tilu. Tas di mana heula atuh para guru-guru teh ngantepkeun murid anu tinggal ngaran di mana heula. Dewek lila ngadadagoan siralaing nemongkeun diri ari geus malodar murid-murid paguron Inten ngadon ngarok tarembong di mana heula Andika teh. Tepenting Andika nyaho di mana kuring tiluan, tapi anu aya sabalikna kuring tiluan ngerasa heran ku Andika nah bet wani-wani ngacaukeun di ieu paguron jeung ngapinasakeun murid-murid ieu paguron. Naon kepentingan Andika sebenarnya?
Lamun hayang apal mah aran dikatiluan. Tujuan dewek datang ka dieu patempatan. Jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Tajug tukang rimah can pernah ka teang. Kesindiran aing. Tujuan kaula datang ka ieu patempatan nyaeta ngahaja. Pikeun ngajajal pangartina guru ieu paguron. Sabab dewek salila ieu geus loba ngaruntuhkeun paguron-paguron. Naklukeun para jawara-jawara anu geus maroyan. Malah teu kurang deuleu. Para jawara katut guru-guru paguron ngalayang jiwana ku leungeun dewek pikeun anu teu siap tunduk taluk taat patuh kana parentah dewek. Ngalar ti Andika karadenge ku Andika. Memang kuring ge geus kungsi ngadenge kana ngaran Andika katut kagarangan Andika teh hei bayangan maut. Lamun teu salah ngaran Andika bayangan maut lain. Tapi ingat, pikeun kuring mah moal ngarasa seber jeung ngarasa gimir ku Andika. Kuring tiluan tangtu tanggung jawab ku ieu kajadian. Anjeun kudu tanggung jawab jeung nebus kana kasalahan Andika dina ieu waktu. Tembal Jaya Kasta tandas cumaritana. Mayang sakti anu ti tadi repe kadenge cumarita harita. Andika ulah jumawa bayangan maut. Kajian Andika sakti oge lungku ilmu jembar ku pangabisa. Pikeun kuring tiluan moal ngarasa seber atau gimir ku Andika deui bayangan maut. Hade gelis pisan euy ieu anu bikang. Engke gelis. Ke heula ulah wakang ngomong kitu. Akang tieta tadi merhatikeun ka anu gelis. Jadi katarik oge ieu ati akang. Ken kalem anu gelis mangke bakal dibere kanikmatan ku akang moal nepi ka dibinasakeun sameme kasungsi badan. Beda jeung cucunguk anu duan ieu batur si gelis ku akang bakal diparagatkeun nyawana. Nyawana moal disesakeun jeung moal disalametkeun dilahap ku akang manyai bakal pararaeh ku akang tapi si gelis mah santai ku akang bakal disesakeun. Teu kireum-kireum sigana mah si bayangan maut teh dina cumaritana. Teu tata pasini deui ngan corelat jeleng sewuk harita. Jaya Kasta anu memang bebarian kahudang amarahna langsung maju narajang ka si bayangan setan. Rasakeun si bayangan setan dasar bibir terbungkul eta tulangan. Rasakeun sia iap ciat corelat jeleng sewuk harita. Jaya Kasta bari ngajorelat ngagajeleng manehanana langsung mesat ngudar sabuk inten perakna anu aya dina cangkengna ngakurilap. Eta sabuk anu lamun keur dipake mah leuleus jiga beubeur ngan lamun keur digunakeun dipake sanjata leuwih seukeut alabatan pedang kudilap. Eta sabuk inten geus aya dina cekelan leungeunna dina cekelan leungeun katuhuna Jaya Kasta. Sewuk beret beres si bayangan maut nalika diserang ku Jaya Kasta ngabubat babitkeun sabuk intena teu ieu ngalakukeun gerakan tetap cicing regenek mancuh nangtung dina patempatana nepi ka eta sabuk intena nobros kana beteungna si bayangan maut harita. Beteung si bayangan maut kabeunangan ku sabetan sabuk inten Jaya Kasta anu memang ngahaja cina keuna kana sasaran teu disingkaan saeutik-eutik acan ku si bayangan maut anu katengalina rada muringis dua leungeunna nungkupan beteungna anu boroboran ku getih tapi mata kaget pikeun jalma anu nyaksian eta kajadian teu lila kituna teh saeutik-saeutik tatu dina beteungna si bayangan maut tembong ngariut deui kulit katut dagingna najan ari getihna mah masih kene aya susu sesa keluar. Si bayangan maut kadon ngeuh ka ieu seuri.
pakarang sakumaha sakti jeung segetna moal aya pangaruhna deuleu kana waruga badan dewek. 1000 dewek ajal pati 1000 kali dewek hudang deui jeung cager deui. Si bayangan maut kadenge seuri mending ngehkei ngakak bari ngusap beteungna anu kayan pulih deui lita rata seperti biasana. Ajian Pancasona hebat eta mangkluk kabogan ajian Pancasona ceuk Jayakasta ngagerentos dina jero hatena bari ngarajuk kaget sabab lawan anu disanghareupanana tetela ngabogan ajian Pancasona. Pon kitu deui Aji Garba katut mayang sakti jadi silih teuteup lantaran kakarak panggih harita maranehanana jeung jalma anu mibanda ilmu ajian Pancasona. Kade nyai Kang, urang kudu hati-hati, kudu iyatna jeung waspada Kang. Urang ulah gagabah, ulah paraduai dina ngalakukeun tindakan sabab musuh urang ieu ngabogan ajian Pancasona. Manehanana moal paeh-paeh. Urang ayeuna kudu nyaheula kalemahanana Kang. Mayang sakti khususna kade ulah gagabah. Ilmu Pancasona kawilang ilmu buhun anu geus arang langka dipiboga ku jago di mana wae. Hese ajal mangsa dibinasa. Ceuk Aji Garba. Bener pisan Kang, tapi aya salahna lamun ku urang cuang cobaan heula Kang, tayangan kalemahanana pikeun bisa nyamalkeun atawa ngamusnahkeun eta ilmu ajian Pancasona miripna si bayangan maut Kang. Ceuk mayang sakti nembalan. Ke nyai ari carana kumaha da Akang macan pernah ngadenge jeung can pernah apal deh kumaha kalemahan eta ajian Pancasona. Guratkeun Kang, sabuk inten urang masing-masing kana taneuh sok Kang geratkeun. Diguratkeun kana taneuh sarta cuang huruf kutiluan eta mangkluk teh pasti bakal bisa diungkulan ku urang saraya Kang. Bener oge mayang sakti, bener. Hayu Aji Garba, hayu cuang huruf kutiluan eta mangkluk teh gunakeun cara tadi anu diomongkeun ku Nyi Mayang Sakti. Hayu urang rempuh kutiluan. Ceuk Aji Kasta ngajak ka Aji Garba jeung Mayang Sakti sangkan maju bebarengan ngarempuk si bayangan maut. Jakasta teu ngomong, harit teu ngomong deui harita. Manehanana langsung ngagajleng ka tukang seret seret sabuk inten seseukeutna kabeh diguratkeun kana lemah. Si bayangan maut nempo tindakan anu jadi lawana seperti kitu ngadur ngehkei seuri. Nanaonan cenah eta teh geulis. Hei, mangkluk brokokok, nanaonan eta teh. Sabukna ngadon digurat garet kana kitu, digurat garet kana lemah. Jika keur diajar nulis wae bangkar warapisan kalakuan teh. Tas badami naon tadi pating gerendeng gitu. Hayo gerak buktikeun lamun enjam boga kamampuan guru-guru paguron sabuk inten teh lain ngagurat garetan. Hei bayangan maut, jaga sungut Andika, ulah ngahina basa deuleu. Andika geus ngahina basa ka diri kuring, ulah kana-kana pangkat kuring wanita. Ayeuna tadah ieu bayangan maut rasakeun sia. Iya Mayang Sakti ngagajleng luncat miheulaan maju naraja. Aji Garba jeung Jayakasta jungjleng meh bareng nuturkeun kana gerakan Mayang Sakti. Corelat jeleng kolebat kolebat suuk wuk hiu. Aji Garba jeung Jayakasta tembong ngebagi diri mangsa maju narajang ka si bayangan maut ngarah kana beheung katut cangkeng si bayangan maut. Sedengkeun Mayang Sakti mah ngarah di bagian hareup nojoskeun congos sabuk intena kana dadana si bayangan maut. Sedengkeun ari si bayangan maut ngahaja manehanana teu ngawangun pasangan naon-naon teu gerak saeutik-eutik acan ngadon cicing jiga nu ngahaja ngadaguan kana datangna panarajang tinu jadi lawana. Teu nyingkahan panarajang tinu jadi musuh tetep renggenek tagen teu gedag bulu salambar.
harita siut wush bres bres serem gelencang cangkeng si bayangan maut katobros ku sabuk inten nya kitu deui beteungna kabudal badel nu terakhir sabuk inten mayang sakti ngarah kana beheungna si bayangan maut nepi ngagelencengna sirah si bayangan maut tembong ngagelenceng buntung sapat tina beheungna dada tambras katublas oge cangkengna jadi misah jeung awakna tinggal sukuna anu masih ngalengkah babangkieungan muncratkeun getih tina awak anu jadi 3 bagian keleweng badan si bayangan maut anu geus buntung eueuh sirahan teh jeung eueuh sukuan langsung dibantingkeun ku mayang sakti tur mayang sakti ngarasa yakin pisan si bayangan maut harita mah geus ajal moal hirup deui awakna baruntung ku sabuk inten maranehanana tiluan paeh jika namanya ayeuna mah tuh awakna tempo geus jadi 3 ayeuna mah tuh beheungna sapat cangkengna buntung sukuna rampung asa piraku hirup deui mah mayang sakti jaya kasta katut aji garba bunga seuri sabab geus pasti si bayangan maut moal hudang deui tapi teu lila nalika manehana tiluan keur ngumbar kasukana keur kitu ngadadak sirah si bayangan maut anu buntung lagrag kana taneuh teh jol kadenge seuri ngakak ngagetkeun pikeun aji garba katut mayang sakti oge jaya kasta anu masih nyusutan getih si bayangan maut anu nempel dina sabuk intenna hebat oge sabuk inten aranti katiluan hebat ngan tapi ulah wakabungah deuleu ulah wakabungah sukuna si bayangan maut katingali lempang sorangan dalig deug solonton suku si bayangan maut lempang dalig deug ganjeng sesolontodan lempang nuju ka tengah-tengah pakalangan sarta badana anu geus eueuh sukuan teh jeung eueuh sirahan dibantingkeun deui ku mayang sakti kana tatangkalan tembong harita siuk kep eta hulu si bayangan maut anu keur ciceleuk tekan ditewak ku mayang sakti satuluyna wurus eta sirah dibaledogeun nyangsang pisan dina tatangkalan laju ngalayang tapi ngadadak nalika sirah si bayangan maut geus nepi kana tatangkalan dadak sakala sirahna jadi ngabelesat deui harita sukuna anu keur jejarig jegan disampeurkeun ku sirah si bayangan maut anu keur ngalayang sirah ngalayang ka tengah pakalangan nuturkeun sukuna anu keur lempang gerakanana jadi cepetna keranan harita nalika sukuna geus aya di tengah-tengah pakalangan datang sirana si bayangan maut tuluy waruga si bayangan maut disamet cangkeng nepi kana beheung ngadon ngajol sorangan pel napel teu jauh beda sapertikeun rawa rontek we ieu ajian pancasona anu dipibada ku si bayangan maut memang mata kelok jeung luar biasa katempona pel aneh puguhna ge sabab badan si bayangan maut jol lempang karena sambungan cangkengna nyambung deui beleger deui jiga tadi bari ngagupaikeun leungeun katuhuna kapalebah sirahna anu tembong ngabelesat karena sambungan beheungna anu buntung wush pel beheungna nyambung deui beleger deui teu jiga anu geus buntung sok sanajan ari getih mah katempo tapak tatuna masih kene aya ngagaringan tatu dina dadana sirna taya urut-urutna acan harita kaget arah dikatiluan pasir oge ningali dewek hirup deui tah ieu teh ilmu pancasona euy
ilmu Pancasona anu ngajadikeun dewek moal modar-modar. Sanajan disiksik, dicacak, diwalang-walang oge, badan dewek tetep bakal hirup deui. Ceuk si bayangan maut bari seuri bangun anu ngeunah trek trek beheungna disarada pating truk trek ti jalan truk jika anu cangkeleun babatak. Andika memang hebat bayangan maut. Andika nyangking ilmu Pancasona. Hebat Andika. Ngan tapi lain harti kula tiluan geus rumasa kateti pangarti eleh wawazen ku diri Andika bayangan maut. Tang tuh hebat atuh. Hebat ajian jeung ilmu anu kacangking ku diri dewek. Masih kene boga hate jeung untupan ngalawan dewek Andika. Ayeuna ye kulaeun anu bakal maju narajang Kandika. Cukup nepi ka dieu ulin-ulinan kaula. Sarta tada ye kahebatan ilmu dewek anu sajena. Tong make pakarang. Sabab percuma da moal mempan ka diri dewek. Sok sakumaha hebat jeung saktina pakarang moal aya anu matak bisa ngamodan diri dewek. Rasakeun sia. Sok gra buktikeun caritan anjeun bayangan maut. Ulah sakadar ngagunakeun ajian Pancasona unggul. Sebab ajian Pancasona ngan ukur ajian handiri unggul. Hayo gra buktikeun. Urang tangtukeun saha di antara urang anu leuwih jago jeung leuwih hebat. Sok. Ceuk Jayakasta bari strong. Jayakasta Aji Garba katut mayang sakti. Terus ngawangun deui pasanganana sabuk intena dibeberkeun deui kana cangkengna masing-masing. Da sabab memang eueuh gunana atuh rek disabatkeun sabar kali oge tetep eueuh pangaruhna pikeun warugana si bayangan maut. Si bayangan maut oge sarua harita manehanana terus masang jurus ngagunakeun kekuatan saparapat bagian ngahaja ngulur waktu pikeun merean jeung mepanas hate anu jadi lawan sangkan bisa rada lila ngadu kabinekasan ilmu silatna. Kumaha ieu teh dewek anu kudu maju teh bener? Dewek si bayangan maut kudu maju. Sok sor gra maju Andika. Bisi Andika rek maju ti heula. Hayo geraprung kuring tiluan siap pikeun ngayonan pangarti ilmu silat Andika bayangan maut. Ceuk Aji Garba anu harita nembalan. Alus hade lamun kitu mah. Ieu tada ieu. Tada ku Andika. Iya. Corelat cileng kolebat. Si bayangan maut saterusna ngacorelat loncat harita teh muka panarajang pikeun terus tarung patutunggalan. Hiat cileng cileng. Opat jirim tembong pating jorelat antara nu narajang jeung anu nyingkahan sarta ngabendung panarajang lawana masing-masing. Harita siuk wush si bayangan maut ngabubat babitkeun leungeunna ngara kana sakujur badan tilu lawana ngan tapi para mitra sadayana. Urang tinggalkeun heula kaayaan di padepokan sabuk inten anu keragot tarung opat jirim jawara jalma. Nyatana mayang sakti jeung dua salakina Aji Garba katut Jayakasta ngalawanan kagarangan jeung kaganasan si bayangan maut. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Raden Turangga Aji Purba manehanana kabur lunta ninggalkeun padumukan anu jadi guruna nyaeta Nini Waluisputih. Jeung nyatana bener memang bener pisan anu geus mawa kabur maling kitab mustika laga laga banyu milikna Nini Waluisputih teh memang Raden Turangga Aji Purba pisan. Harita Raden Turangga Aji Purba lempang gancang nakranan sabab bisi aya anu nyusulan lempangna ngaliwatan leuweung geledegan anu jauh ka ditu ka dieu hamo aya jalma anu nyorang ka eta patempatan. Harita nalika Raden Turangga Aji Purba keur anteng-anteng lempang bari rurusuhan kadenge tulung tulung tulung
kadenge Kuraden Turangga Aji Purba aya sora awewe anu menta tulung bari sorana halon kahalangan kurungkun katu tatangkalan anu rajeg narangtung randeg. Raden Turangga Aji Purba kapaksa ngarandag ngeureunkeun heula lengkahna tur ngadedengikeun kana eta sora anu menta tulung. Aya awewe menta tulung di tengah leuweung seperti kieu nya saha atunya eta awewe menta tulung teh. Harita sarta kajurung kurasa kapanasaran Raden Turangga Aji Purba terus langsung ngajorelat luncat muru ka tempat datangna sora anu menta tulung. Tekung silila barang nepi ka tempat datangna sora breh bener we lebah tatangkalan anu jukut garingna jerangkung ka tembong aya hiji wanoja anu ngagoler dina kayaan pakaian anu geus teu mararatut sarwek ka tembong sakujur badana kain salambar-lambar acan anu ngahalangan waruga badana eta wanoja badana racak ruksak lebah beheungna ngabeleugeuder rupa beureum. Harita nalika Aji Garba nyidik-nyidik ka eta wanoja anu ngagoler teu make pakaian salambar-lambar acan Raden Turangga Aji Purba langsung leuleus luas kaget sabab tetela eta wanoja anu teu make pakaian selembar-lembar acan teh sing horeng si mana horeng nya eta Nyimas Sri Asih anu jadi indungna. Turangga Aji Purba ngageleter kadua sukuna karasa leuleus ngudupruk ka lemperek. Ibu ieu teh ibu ieu teh kunaon ibu teh kunaon ibu tiasa kieu ibu ieu teh laras ibu ieu teh ibu ceuk Raden Turangga Aji Purba bari gancang deku ngarontok kanu keur ngagoler anu memang eta teh geuningan indungna pisan Nyimas Sri Asih anu jigana wae aya laki anu geus ngaguna sika tega nganiaya ka anu jadi indungna ngagadabah kahormatanana sarta ngabinasa ngakaya ka Nyimas Sri Asih. Tangtuna jalma anu geus ngakaya Nyimas Sri Asih teh lain jalma sembarangan da sabab saeutik gedena Nyimas Sri Asih teh boga bekal pangarti anu cukup lumayan ngan meureun teu cukup pikeun ngalawanan ngajaga diri ngayonan jalma anu geus ngaguna sikana. Ibu saha anu tos ngalakukeun ieu ka ibu saha ibu saha jalmana anu geus ngaguna sika ngagadapah kahormatan ibu. Sakali deui Raden Turangga Aji Purba tumanya bari ramisa ku cai manaon Turangga Aji Purba ampura ibu kusaha ibu tebat kieu ibu sok nyarios ibu ku abi dipangmalaskeun ka nyeri ibu kusaha ibu saha anu ngalakukeun kieu ka diri ibu. Aji Purba ampura ibu ampura ibu ieu jalma anu geus ngalakukeun ka ibu ya eta si bayangan mau ceklek. Harita Nyimas Sri Asih henteu labas nyebut ngaran anu geus ngalakukeun tindakan kamanehanana ngadon langsung ceklek ngalepaskeun napas anu terakhirna. Nyimas Sri Asih
satu tas dina sesa-sesa kekuatan ngajawab karena pananya Raden Purba bari kurang jelas. Sirahna ngulahe kakenca mata bolotot tandaning paeh panasaran jeung mawa dendam anu rohaka. Ibu, 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 ibu. Aji Purba kadenge ngagero bari ngalengis ceurik ramisa bari pageuh ngarangkul layon indungna anu ajal binasa dina lahunan manehanana. Si bayangan maut kadenge ku aing tadi ngaranna teh si bayangan maut anu geus ngaguna sika anu mirusa anu ngagadaba kehormatan indung aing teh si bayangan maut kakerak ngadenge aing ngaranna. Tangtu eta jalma lain jalma sembarangan matak bisa ngaburubuhkeun indung aing oge tangtu eta jalma mibanda ilmu anu sakti. Ngaran anyar jawara ti mana? Saha si bayangan maut sabenerna? Saha atuh? Betega ngaguna sika indung aing. Awas ya bayangan maut. Awas sok sanajan ilmu silaing hebat. Aing bakal balitungan deuleu jeung Andika bayangan maut. Raden Turanggaji Purba ngalimba satuluyna kekerot huntuna seuneu amara ngagugudug meh teu kawadahan dina dadana. Ngan tapi Raden Turanggaji Purba gancang sadar yen indungna teh geus palasrah. Gancang manehanana ngulasara layon anu jadi indungna kalawan basajan ku kaayaan. Raden Turanggaji Purba saterusna nguburkeun indungna di tempat anu merenah dibarung jeung hate anu pacampur antara amarah jeung kasedih. Ngan tapi acan oge euleuh waktosna kabujeng seep Wadia Balad AT official keun atunya. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Tumpak dungdung hayu.